gratis dina acara warta sekolah. Dina kesempatan dinten ieu abdi sareng rerencangan bade ngaliput sababaraha fasilitas anu aya di SMA Kartika 18 Hiji Bandung. Ayeuna abdi parantos aya dina perpustakaan SMA Kartika 18 Hiji Bandung. Nah, abdi atas sareng Patri salaku petugas perpustakaan. Tiga Pak. Upami pendapat Bapak mah sekolahnya teh kirang agung, jadi koleksi buku mah kirang seueur. Kami berat macam itu lagi, jadi kurang kemenangan. Teman Bapak. Jantan sarpatri teh perpustakaan SMA Kartika 18 Hiji Bandung teh kurang ageng. Sangkan teu bisa nyimpen buku terlalu seueur. Ayeuna orang alih ka lab komputer. Nah, di dia abdi aya rerencangan abdi ngaranna Depran. Nah, menurut pendapat Anjan kumaha sih fasilitas komputer di sekolah ieu teh? Pendapat abdi mengenai fasilitas komputer nu aya di dieu kena apik soalna jarang dipake oge. Jeung sok dipake oge sok ku guru ku siswa mah lamun aya pelajaran informatika hungkul. Nah sih fasilitas komputer itu penting jeung siswa di dia. Penting karena kebanyakan siswa terutama ya kelas nu aya peminatan informatika tah eta teh sok dipake komputerna sareng pembelajaran informatika eta sih. Nuhun. Salian fasilitas jajar sekolah urang oge ngagaduh lapang olahraga. Kumaha kaayaan lapang olahraga di sekolah ieu? Bersih, nyaman, sareng luas. Nah, siswa resep olahraga di lapangan nu ieu. Sabab lapangan ieu teh bersih, sareng nyaman, dianggo bareng olahraga jeung ekstrakurikuler. Hatur nuhun kana waktu sareng informasina.